Cai baru dah, cai itu sekolah gitu-gituan. Cai baru dah. Sama orang udah. Lain dia budak rek nanya. Nanya naon itu. Nah, didinya rek nanya. Nanya soal kesenian cenah kita kumaha nanya naon cenah bau kita kumaha teh. Apa berapa orang yang nyaho berapa? Dianya abdi teh ningal ya Abah teh dina maragakeun pijak silat. Sok itu tangkasna ya Abah nya. Tah abdi teh sebenarnya silat teh naon Bah? Anu sebenarnya sina. Sina teh apa? Abah sakitu itu bener banget teh. Berarti teh menuju ngamulai berarti Abah. Encan Tidak seorang jenah. di sini ada Abah maksudnya Presiden. sini tahu nih kan Abah. Ada itu apa? Ada di balik sapi, orang yang kopi mah silat. Iya, tidak tidak tadi pergelaran akhirnya. Kita nunggu. Padahal tahu mau semata-mata enak ya gerakan kadir pasti aya maknana gitu. Pasti jurus. Naon tuh? Lamun kan ieu teh naon gitu Bah, lamun mewah kieu naon sebabna gitu tah, dina silat teh. Mabuk juga Run. Bahagia we gitu nih ya. Jang di daerah Cimalai. Jang khususna we di daerah Gunung Cimalai gitunya, di kampung di dia gitunya. Perkembangan dina seni bela diri khususna jang regenerasi anu berikutna kumaha Bah? Sok Bah inspirasi ke budak mah ieu, sok jelaskeun Bah. Contoh-contohna. Hayangna Abah gitu jang generasi berikutna teh kumaha? supaya lebih maju, supaya lebih kompak tidak marana gitu Mbak. Supaya lebih harodong lah. Semangat kamu mampu mulai tah. Tong mah ulang atuh, arek di kopian heula tuh, arek di kopian heula. Ah, ieu mah. Biarkeun kopi juga na ieu. Padahal tuh sareng Abah. Ya Sih jangan googling di sini. Karena pakai kopea teh itu bisa. Ayo kita mete bolokok. Saya pun kopi Bah juga teh. Aduh, ampun kalau teh. Biala jeung. Teh suka marungna nu teh. Raga seni olahraga. Olahraga kata mana kurang gitu nya. Jadi ngamu mulai nu aya gitu. Kita turun sebenarnya misalnya dina eusi jeung misi ayeuna aya kembangna keur kana hiburanana supaya geunaheun di genanganna. Ayeuna dina tangkasanana bade kieu narik ieu ieu baturna tarik asup tak tak dicontohkeun sok. Cocok ya mah. Aya tantangan dia di kolot ieu. Gue cenah bari diubah. Ieu mah meragakan nyontohkeun ke ka barudak gitu. Wah, sudah mah. Apa ada budak anak mun mah ya. Nah, itu saburu saya musa. Jadi Da tadi dicontohkeun mah jang anu mah pusing. Ieu kumaha, ieu teh kumaha gitu. Coba dicontohkeun. geuleskeun leungeunna. Sok diheraskeun tak wani mah teu Oh, ya Allah. Heula cenah Bah, teu Bah, sok coba. abah heula teh eta Aku pula kan ieu. ieu mah ulah sok main tantang. Sok jeung abah dadak. Tina ieu teh hiji-hiji heula. Tah tina ieu teh Nah, sebut juga nama ieu siapa? tak. Ya, ani mah ya bekangna kan teh ieu mah. Aya sampai di sunah juga aya Ya dituna ieu mah. Mata dijeulkeun kan. Tah aya gerakanna ieu. Ieu newa kramona, ieu newa siguna as. Tak. Oh, gitu nya Pak. Sok da Iki tanya. Bukan dirinya kan ieu. Leungeun apa mah panya disicilakan. Kasih aya ka kapan atuh kolot. Nah, kita upage lamun Ayo menerima. Dengan Bah dina silat sok aya babasaan
Kalau ngampih cenah teh kumaha teh Pak? Kalau ngampih teh? Kalau ngampih. Si enak eta mah Kalau ngampih. Kalau ngampih beneran, Mbah. Jeung kalau ngampih dari kumaha nih, Mbah? Kalau Bapak prakapkeun atuh, hayang nampun jurus kalau ngampih teh. Sacan ngare. Lain hayang ngampih mata siapa? Ieu sok ngampih apa ieu mah nya? Yo, batok atuh lah. Hadir. Tuh, mesti tantang. Kitu ieu. Siapa ieu? Aduh. Saya begituan ieu. Nyaan juga namanya nya. Kan di Padunggukeun mah. Tahu. Kapan lu teh naon atuh yang di sekolah? Tak, jadi mereka baru nak marah, ada abang mau nge sekolah. Tak, penerusnya teh berarti merenan dia berbeda. Ada orang mau disuruh kolotnya. Karena jamak di sekolah. Karena yang di rumah masalah dulu mah ke bodasnya. Nanti gantian ke mereka bodas ya. Nah, eta jamak bodas, untuk reueuhan aing gitu. Digadekeun juga sama Pak. Itu juga nanti. Tak generasi nanti barudak teh kudu nyaho jurusna hiji teh. Dina jurusna kabehna aya 24 jurus. Ya, coba hiji-hiji coba. Hiji dibejakeun wah tangga jika asli. Jika nama lain tanggal, wah ieu aja. Aslina ya. Tak lamun gerakan tina kahiji ngarah beuteungna batu di dieu tah tuh. Sak. Tuh. Iya bisi jadi takut areknya dengerin ada takut kan dia tadi ya mama lagi katanya lain semata-mata nyontokeun aya amuk ge bapak aya tarik kualitas Jadi kualitas formalitas nyontokeun aya amuk heulana itu kajian ngelit asuh teh tarik langsung bek eta kene anu beunang teh ieu wae hiji ya teh teh aya mah ya amuk cik eta teh teuing pahala yang eleh sugan ieu pamrentahnya ieu wae oh pancet bisa udah wah bacaan bisa itu keur mulai jadi mulai lah masih kira sok nalatik barudak tara sok ini kan dia tah dina gerakan ayeuna dina kembang padundung gitu padundungnya aya di padundung nanti sebelum teh kecokan aya percokan aya enggak baik Pak tah ada teh oh eta saya bapak macok mah ya teh Pak tak itu gampre ada kremi itu lele lah langsung aya di dewa kan kurang sud eta mah ada bejakeun gitu mah tambah kocokan teh Pak lamun dina kocokan bisi aya anu sok beruntung teh cara puyuh gitu nah gitu kurilik oh kan urang teh dina kocokan teh asup ka dieu ieu kerja itu udah ka dieu leungeun batu tajung bubrakeun gitu tah mau dicontoh gede Pak contoh lagi buku teh udah borak mah jeung contoh dah aya dina silap mah lain ku ucap kuda ucap mah da teu bukunya kalau aya contoh nama pan ketinggalan kumaha kocok teh coba deui ayeuna di Bah, boge. Hari bukannya buka uingnya budak-budak teh. mana zaman budak zaman aya nama kan kudu bentes dengan segala lagi Pak itu kayak gitu naon ya abah teh kolotna ieu teh baheula teh sok digagano berartinya ah ka dieu ari geus jebrok gerek di dapur kan budak abah gitu sok ayeuna budak mora dibere gerakan ku abah tujuan anak buat abah batu ah euy nah ayeuna masing-masing ngobrol ayeuna dina sedi budaya ulah ketika pareung nah gerakan kudu kembangkeun bahkan kudu lebih maju lah ke budaya lagi barudak geuning nah gitu seperti tadi barudak eta teh anu
Jadi kita babak heula, itu babak. Naon kaum muda teh ning bah geus boga kana nu kieu teh ningan. Nanti kana budaya kakulon-kulonan we ning Nah, lolobana ayeuna mah gitu. Ari nyawar bisa kita ke batu teh. Ari dicoba manehna mah kabegug asli abang mah gitu. So ayeuna nu sok urang ngomong mulai kieu. Urang teh jadi loba silaturahmi insyaallah bakal panjang umur urang teh gitu. Awet muda tah abang geus 30 Pak. Tah abang tuh umur teh geus 30. Leuwih 3 bulan. Sesake neh wani nangkang nu kieu. aya eneh Pak 2 tahun deui. 2 tahun deui. Ini mah ada di sana. Ayo di sana nanti bawa lagi cucu mah. Tik terbuat sapa gulon. Dari tadi kan jauh di mana. Saking ku eleh isinya. Oh, kok sieun geuningan. Buru mana banyak jauh. Iya, pegang atuh. Tapi bah kayaknya ayeuna kan menuju mulai pamitnya ka barudak misalnya gimana ngajakeun aya teu ti abah misalnya jadi jantan supaya barudak teh semangat gitu bah dina ayeuna menjalankeun naon yang namanya teh latihan dina supaya barudak teh semangat kan kadang-kadang nih barudak ayeuna mah bah kadang-kadang awalna ngumpul pas pertengahan teh ning bulaces tah aya teh abah strategi atau ide abah lah supaya barudak teh tetap kukuh gitu bah tetap Dah bagus apa di teh, apa gulon, pulang, grup nate, sinar harapan, Lain orai kadut. sinar harapan boleh Sinar harapan, lain orai kadut. sinar harapan, benar lah mau terjadi, belum pada, lain pas sekarang TK geuning bah sinar harapan boleh. Aya nu apa teh budak anu harapan ibu we ningan eta teh. Aya anu di gerbitungnya naon eta? Toko harapan eta mah euy. Ayo dong diganti. Dina segi ayeuna mulai kerja turun ayeuna rek turun jalan digerakkan ka barudak gitu. Tah lain abah anu ngajarkeun. Tapi barudak teh jiga nu segan gitu. Tapi teu kabeh gitu. Aya wae barudak oge. Kamari barudak teh hampir kana 30. Anu diajar bah. Anu diajar di dia teh. alhamdulillah Habis nangkap bu ieu tah gitu. Bisa paburonan abah gitu. alhamdulillah berarti pelan-pelan barudak teh ngiringan deui manehna budak alih teh Jadi ngejadian teh dengan opat. kena tilu teh Saumat 2 budak sini. oh 3 di kulon, opat budak tukang genang tah. tapi alhamdulillah bahasa kitu ge sugan we tina jadi nu opat eta teh tah jadi motivasi ka nu sanes teh. Da kadang-kadang geuningannya bah lamun urang ninggal anu manggung urang teh meskipun pernah sekali tapi hati teh bah sok hayang. Tapi urang teh biasa bah. Tapi keur hayang ngumpul geuning. Sugan teh nya lamun ningali kan barudak anu pas jadi gitu. Jadi semangat gitu barudak. Harus di merenang kurang hayang bisa mengingatkan kan bisa. Nah, kopian Emang lah. sadar kopi. Kopian lah, Bang. Kopian lah, Bang. Bacik abangnya ngarep teu. Meh teu naon tadi teh? Bolong, meh teu bolong. Oh, Kan kopi cipuri bumi yang mana itu bisa. Lain di semahnya, lain di Sok dibejakan di Wah, lain ke sponsor ya. Mana kan lagi jelas kan ya. Sudah kayak kapayun bae sponsor. Makin ini bah, ku aya anak kumpulan kieu teh pan kanggo anak muda kita supaya semangat gitu kan. Aya keun kieu teh sangkan ya anak muda teh tiasa ngumpulena gitu supaya iyalah untuk pegat gitu budaya Sunda teh. Piraku ayeuna keluar mobil teh kena silat diajar aya berapa Oh, nyata itu tinu lain gitu tetangga, negara tetangga geus bisaeun. Sedangkan anu ti dieu nu aslina gitu geus boga aya teh geuningan. Nah, ini orang ajar tuh orang kan produk-produk kita malah dia mata ieu tanya. Rumah. yang ieu teh main atuh dasar waktu. Jauh. Nomor apa ha ieu pan jauh. Anu lagi anu. Jauh. Lah naik kapal. Lain bah.
selain di Gunung Malati kegiatan dina bedang seni anu dilakonan teu pikeun gayana selain Pancasila teh naon wae? Oh, abah pribadi. Ah, Abah jeung rengrengan di dieu teh aya asupna paguyuban. Ngaranna paguyuban teh naon, Bah? Ayeuna seperti paguyuban, nawana paguyuban aya di daerah Kampung Empang. Lembur Empang, Lempar Lempar Padang. Oh, Gunung Padang pangintennya Empang. Empang. Ayeuna saung-saungna masih kena aya. Nya tadinya awalna jadinya dia mutu asup kana forum Gunung Padang. Tah dina bidang senina aya Pancasila, terus aya karinding, terus aya kacapi suling. Kacapi suling. Kacapi suling ayeuna diperagakan untuk nate aya di dia pemain. Tah mana, Bah? Oh, ada tuh.
Oke. Tiga mari dumplak halangan kubur. Dua belak ukeun. Rasain.